Baik orang dapur Wilujeng ada mobil Wilujeng macet tugas Wilujeng sibuk di dapur dokter gadu tuur sini panggil ke sayur sini seret gadu tuur Sekarang
ayana dari situasi kieu demi ketertiban, kenyamanan, kesehatan diutamikeun urang teh kanggo para wargi sadayana nganggo masker senanya itu mohon diarang maskerna. Tapi sim kuring kamara ya ka ibu-ibu nu tuang, bapak-bapak nu tenda, omat maskerna dilaannya. Nu tuang mau diamong maskerna. Mohon beri susah moangna. Utamikeun ngomong masker demi kesehatan, demi kenyamanan, demi kelancaran kanggo urang sadayana. Covid-19 utamina. Lawan ku masker. Jadi